Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kumaha daramang tina channel sahabat Sunda ieu. Ayeuna balik deui jeung urang Mang Ogay. Kamari kan aya Mang Pikron. Ayeuna kabeneran Mang Pikron teh keur teuing tatapa teuing keur ka mana ieu teh kabar naon. Jadi urang bae nyalurnya da sarua bae lah. Nah, ayeuna urang rek ieu lah ngawangkong deui siga kamari carita deui, carita tentang bisnis cenah. Mistis. Nah gitulah di kamari geda ti para rubuh baya rek bisnis rek mistis teh nyaho bela. Intina mah kadinya. Jeung deui hampura lur ye. Cuaca keur hujan, urang pinggir jalan lamun aya suara-suara nu aneh, tah siga kieu ye. Tah siga kitu hampura nya da wayahna pinggir jalan keur mah hujan luhurna asbes lur. Jadi geus kitu bela ayeuna mah. Nah, ayeuna urang cuang manggil deui nya agroan deui hiji babaturan deui ye. Anu geus biasa aya dina channel ieu. Meureun kamari tos aya videona lah. Ya ayeuna ka dieu urang kurang pamit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tah katingali lur. Nah. Tepangkeun kamari saha ngaranna? Pangkeun nama Adi Jurig. M Arif. Namana M Arif disebut nama Coib. Nah, dulur sadayana. Jadi ayeuna rek naon urang teh ayeuna? Rek ngobrol Naon? perkara mistis Patularan lur. Jadi kieu Mang Coib. Kamari teh urang jeung Mang Jen. Ya, jeung Mang Jen teh geus carita perkara ieu non kajadian anu keur basa kaalaman ku urang jeung ku si Mang Jen. Berbahasa di madrasah teh di baheula di Tajuk. Tah gitu. Ayeuna kabeneran ye malam Jumaah. ya malam Jumat ya. Hah? Malam Jumat ya? Ayeuna teh malam Jumaah aing rada lain rada keung gitu ya. Pengantenanya diganggu, pengantenanya anjing. Ya geus kitu bae lah. Demi konten. Oh wah orang teh inget gitu ya nu keur baheula teh kumaha keur aya nu penting-penting kan karena SMS gini kau Kang. Sorangan oge SMS nah. Anu aing ingat. Kumaha Anu SMS nu milung-milungan teh inget kan ya. Apa orang itu ya. Urang inget. Jadi kieu. Baheula teh keur basa urang ieu non ilu meuting lah, ilu non rata disebutna teh nyanginep lah lamun cek bahasa ieu nama. Ilu ngendong di imahna si Coib. Nah, harita teh kabeneran keur pas jam 12 peuting lur. Pas jam 12 peuting keur basa da can aya WA harita mah da SMS keneh. Urang make HP lagi HP jadul keneh da harita teh. Apa naon dari channel? Nu kieu lah. Nokia pi beubeuten. Tah. Jam 12 peuting urang keur nyawa HP jeung Mang Coib da harita keur usum batu keneh Mang batu akik tah nu kitu teh urang keur biasalah sahobi gitu jeung Mang Coib sok ngagosokan sok ieu. Kaligana aya SMS Mang. Jadi aya SMS kieu lur. SMS na teh Mang aya di mana? Urang ilu ngiuhannya Keur kabeneran hujan ngaririnci. Siga pos kieu lah. Eta teh saha we nu mah tinggi dia? Ngan urang bae jeung si Coib. Duaan Bae urang. Da kabeneran karena harita urang balik ngaji, penting teuing balikna. Ka imah dari sing dikunci. Ka rumah si Coib, ilu ngendong lah sapoe sapeuting lah. Nah, jam 12 peuting anu SMS gitu. Urang teh keluar, bising aya budak anu nyamper heuh. Nah, pas sakalina urang keluar
jeung Mang Coib teh keluar urang teh nya Mang he. Keluar saha. Ditanya di kurang teh ieu saha. Teu dijawab. Padu dijawabna teh mun teu salah ieu mah ya urang udah inget-inget pokok. Urang geus aya di tengah imah. Sementara di tengah imah saha. Beukeung teh. Tah beuki keung teh urang geus aya di tengah imah. Cek urang teh ieu jama SMS-na. Nyasar apa kumaha gitu kan. Cobalah kurang teh da bati penasaran ditelepon kurang teh eta telepon eta nomorna teu aktif po. Maksudna teu aktif teh nomor yang Anda hubungi salah. Lamun yang Anda hubungi salah berarti kan nomor teh eueuh. Terus eta respon si amang-amang kumaha eta posisi di dia? Nya atuh langsung ka kamar atuh langsung besar aing teh teu wani dia atuh ka tengah imah ge. Isin Marisun. Heeh, tah gitu. Tapi eta kaisukanakeun eta sok aya kitu ngambu-ngambu hangsur kan lawan gitu. Di WC nu kitu mah. Heeh, ngambu hangsur di WC. Da soalna urang pernah ngadenge carita keur basa ibu-ibu ieu. Urang pernah ngadenge carita ibu-ibu salawatan keur basa rek jiaroh. Ieu mah urang ngadenge ti ibu-ibu. Secara langsung kana ceuli urang lah gitu. Jadi keur basa di daerah Pawetanan, teuing di daerah mana moal disebutkeun meskipun urang apal. Aya di daerah Pawetanan sarua eta ge keur basa dina angkot Mang. Keur basa dina angkot. Kieu ceuk ibu-ibu teh. Bi urang ilunya balik Saya pernah Heeh. naik KMS lah. tah heueuh nu keur basa saha nu caritana teh teuing. Si Uwa teuing saha teuing poho inget lain aya nu carita kan. Tah KMS. heeh aya nu eta teh sanggeus urang carita eta nya kan. Bi urang ilu balik. Ditanyakeun saha nu ilu balik. Pas sakali ditanyakeun nu mah WA. Nu SMS lah. Nu SMS naha ditelepon sarua posisina nomor yang ada teh salah. Gitu tah jadi ya orang nah tuh mikir ayeuna setan teh kuat ka ieu pisan euy canggih nemen bisa asup kana SMS Setan masa kini. heeh ngabejaan teh Noel teh nah langsung Eta SMS kira-kira ke tahun sabaraha mah? sabara tahun ka tukangnya da urang keur ngalalana keneh geuningan sekitar 2014 2015an 2014-2015an lah pokoknya mah orang keur memejehna sok ngendong ka ditu ka dieu gitu. Baheula Ngawedang lama. Terus eta posisinya pas geus kejadian eta kumaha eta respon nu sejen bararea teh nu kerobaan? Pasti lobaan kan lain sorangan kan? nya di dina eta nya aya nu percaya aya nu teu tapi kan panik aya. aya nu panik aya nu nya intina mah ari carita nu ibu-ibu mah cenah sapanjang jalan eta teh teu ngarareunah cenah ge dina hawa mobil teh. Teu da posisina geus jiaroh teuing jiaroh ti makam mana. Meureun aya nu ilu aya nu apa teuing teu apalah intina mah kadinya. Hari urang carita ka balarea deui nya kitu aya nu percaya nu teu tapi urang aya bukti kana SMS tah SMS lagi urang teh gitu. Gitu kan gak kada percayaan jama teh posisina keur mah peuting jam 12 hujan ngaririnci kali gini nu SMS gitu main geus aya di tengah imah sementara di tengah imah usah saha rek kumaha teu keung lur. Jadi memang mereka kejadian anu pernah dina SMS nepikeun kakak kasurupan pernah denge tuh Mas? SMS kasurupan. SMS burung teh ah. Oh, ingat lamun nomor beureum cenah sampai keun ka HP-na teh bisa dilepaskeun cenah tah urang teu ngarti fenomena eta teh naon sih sabenerna. Nah, eta teh sebagian mencet bahasa keren nama sugesti tah naon tapi eta hari nu jam 12 peuting mah urang sok mikirna ada mikir sababaraha kali gitu. Nya eta ge kan urang ge intina mah percaya heug gitu teu nya da urang nu ngalamannya mangnya urang nu ngalaman buktina aya gitu
sakalina di telepon nomor yang anda tuju salah. Sebenernya kan kudu nama lo misalnya erek teu aktif ke nomor teh jangka waktu nanya tina manya ayo nang SMS terus di telepon teligana bagis teu aktif nomorna kan aneh gitu. Jadinya si nu matak pika keungeun mah. Jadi ya teh temana nu cocok teh berarti naon ya teh? Jurig Nokia. Jurig SMS, Jurig SMS. jurig Ya, emang. HP. Tidak, tapi bener Bang. Baheula mah memang sering Gitu boba aja. kejadian gitu teh. Tapi semenjak HP ayeuna berubah jadi Android, nah, iya beda di ceritana gitu. Jurig HP na teh nyata ayo nama kanyahoan jurigna ti mana jurigna kos kumaha kanyahoan ayo nama Kan pas kayak eta, pas kieu tengah kali tengah ka. Pas kieu. jadi ayo nama nya angut da ayeuna geus zaman canggih nu teu ngartina teh nyalain lain rek ngabebetkeun konten batur urang ku teu ngartina teh nah aya kunti bisa di-uploadkeun huluna gitu mang gitu. Tapi udah bener mah, tadi Mang Kamari Bang Coib ya, deh ya. Orang ekspedisinya tiba-tiba Heeh. ini bahasa ka Mbah non, Kang non, Mbah Moy. Kang mana tuh Kang Moy? Bang boy. Mbah Moy. Coba nya Kamari mah naon di makam ya gitu posisinya. Di makam naon tabareun nya memang hari nu kitu teh kumaha sih Wak jadi posisinya. Hari juri-juri gitu nu bener nak gitu loh. Kumaha teh menurut Mang Yoga nyarira gitu. Jurig nu benerna sabenerna mah kadang ieu ayeuna kieu ceunah ieu mah ceunahnya tapi sok alaman ku sorangan ieu urang lamun misalkan urang ningali tapi di ujung mata belah dieu yo belah dieu ujung mata belah dieu aya kan batas jarak ningali urang teh meureun kan ayanya tah di ujung mata belah dieu tah kadang sok aya kalijana aya sok toang kalijana sok aya nu siga nu cicing diuk atawa nangtung ceunah mah bener eta teh mah aya tapi moal bisa diragap. Ada nggak gede gitu mah jika di konten-konten sejen gitu eta kumaha menurut. Lamun misalkan padu sebatas kajeule terus ngaleungit deui eta mah bisa jadi mah jauh bisa jadi lamun deket ge bisa jadinya. Tapi lamun dipentung gitu uluna. Tapi lamun misalkan dipentung mah aing mah bisa jadi bisa jadi bobodohan teh atau ayeuna kieu pocong gitu ya meskipun nya ayeuna bener gitu ari nu ngaranna setan lamun bisa asup kana dunia manusia nu ngaranna ditakol teu beunang dinueun ieu teh cenah mah lamun geus asup ya kana dunia manusia bisa cenah mang bisa ditinggang soalna hukum manehanana geus teu berlaku nol berlakuna di dunia manusia nya bisa karagap teh bisa katingali teh gitu. Mun sabalik lamun jang mah bisa asup kana dunia eta urang bisa ditinggang pun pas kitunya bisa tuh bari jeung urang moal katingali ku jama balarea. Jadi dua ku salah sahijina bae Salah sahijina salah kitu intena beda alam lamun misalkan jama manusia asup ke dunia nu lain moal katingali ku jama jadi lamun manusia ya asup ke dunia jin misalkan moal katingali ku jama tapi lamun jin asup ke dunia manusia bisa katingali cenah bisa karagap tapi anu sampai dipentung mah aing masa anehnya anggot tuh sampai anu dikeramas anu sampai diganti bajuna gitulah intinya mah aya nu pira-pira aya nama dina TikTok teh anu kunti jeung naon teh yang pocong keur kitu malam Jumat 3 jam we ari sia. Ngomong-ngomong malam Jumat teh ngaganggu tuh amang ya ga? Ya. Demi dulur-dulur lah sahabat Sunda lah sok. Luar biasa. Masih jamna eueuh masih keneh jam sakit. Jam aya waktu keneh. Jujur malam Jumat teh paling horor bagi para jomblo Eta nu leuwih-leuwih nama lur. Malam Jumat teh paling horor nama jang nu jomblo, ari nu geus karawin mah da bahagia. Anu jomblo mah ka hade sabun sama. Makana atuh lamun geus siap mah gageh kawin. Kamu jeung embewe dia dulu deh. Ye adminan boga channel ge gageh kawin.
Yo mang, sok. Mangga teraskeun. Yo Mang. Tah lamun eta tadi suarana tukang cuangki eta mah. Cuangki tak konten aya sancannya ditanya Mang eta Jurig cuangki. beak sabaraha. Nya kitu meureun nya ayeuna mah temana jurig teknologi nya. Jurig bisa asup kana HP lah gitu. Temana ka dieu ari kamari mah urang ditajug ayeuna mah naon eta teh masuk kana HP jurigna teh lewat SMS. Yang dia ayeuna mah loba jurig dina TikTok mang deh. Anu kikieuan teh aing deh. Eta main jurig aman eta mah euy. Jurig gitu teh. Jurig jaringan gitu. Bagi aing geus kawin mah jurig gitu teh. Bagi aing nuncan. Bagaimana nuncan kumaha, Cok? Lain. Bidadari eta. Cari aji mumpung. Tah, itu pemirsa sadayana nya sahabat Sunda. Sakitulah dari nu namina carita mah ngan saukur bisa dicaritakeun, bisa diperagakeun deui da geus kalewat. Jeung deui ayeuna urang kudu percaya kana ayana anu ngaranna jin. Cukup percaya gitu da soalna dina katerangan ge jin jeung manusia teh diciptakeun teh aya gitu. Keur naon keur ibadah ka Gusti Allah. Kitu tah lur. Intina mah lamun manggih nu kitu ulah sieun. Da sarua makhluk Allah. Meskipun da sarua urang ge dari ningali nu kitu mah darada keung geuningan. Cuman geus lah jauh-jauhkeun lah tina nu karaitu mah. Ya. Ayeuna lamun misalkan ayeuna panggih jurig geus punten gitu. Mun teu seng serikeun. Bisa gitu Mang Coib gitu we. Moal kabur Nyingsakeun sarung. Besar-besar. jurus 1000 langkah. Nah, Bang Intan gitu bae ti abdi di Mang Ogay sareng Mang Coib nya di dieu dina konten ayeuna dina temana jurig HP lah situ temana jurig HP nya. Nah, tong poho nya, tong poho sakali deui di subscribe. Nah, kumaha Mang Coib? Sabrek. Do di subrek cenah. Di mana Nah. subscribe-nya? Tah belah dieu. Belah dieu ye. Belah Data anjog. Warna beureum mah. Kade warna beureum. Nya kade warna beureum teh ulah kana nontohan teu warna beureum geus kitu. Aya tulisanna subscribe lamun teu berlangganan. Toel bae. Orang Sunda wajib. Wajib orang Sunda wajib. Cek nu wajib mah. Cek tah kitu bae. Sadayana pamirsa hatur nuhun kana tos ditonton. Ada ngarai ini. Dah kebenaran malam Jumat memang. Ya hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.